Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dalilu jawaji wuku'il aradil basyariyati. Anapun ari dalil menang tumibana sifat aradul basyariyah bihim kaitu rusul. Pali annahum tah eta karna saestuna itu rusul la yajaluna eta teu eureun-eureun itu rusul ya tarakuna eta naraek itu rusul fil maratibi dina pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wa wuku ul amrodi jeung ari tumibana teu damang tumibana gering bihim kaitu rusul masalah numpamana ziyadatun eta tambah-tambah bi maratibihim dina pirang-pirang martabatna itu rusul al aliyati anu luhur wali ajli ayatasalla jeung karena arah-arah yen anut bihim kaitu rusul saha goiruhum salian itu rusul. Dalil anu nuduhkeun kana wenangna para rasul kakenaan ku sifat anu bangsa kamanusaan a'radul basyariyah. Kanu jadi dalilna teh eta para rasul teu eureun-eureun naik martabat jeung darajat anu luhur. Deui nu jadi dalilna teh para rasul teu eureun-eureun naik martabat jeung darajat anu luhur. Maka mang ku teu eureun-eureunna naik martabat jeung darajat anu luhur, maka bukti bahwa para rasul teh kasipatan ku sifat anu bangsa kamanusaan. Contoh siga kieu mah. Umpamana para rasul teh dicoba ku Allah. Dicoba ku Allahna umpamana disempitkeun atawa diheureutkeun dina urusan dunia. Atawa saperti para rasul gering teu damang. Maka eta teh ngajadikeun sabab kana tambah-tambahna naik martabat. Tambah-tambahna darajat ka para rasul anu mulia. Jadi ku ayana rasul nandangan ka peurih, nandangan ka masakatan jeung nandangan sobar dina nalika teu damangna, ta eta teh hiji jadi sabab naikna teu liren-lirenna naik martabat darajat para rasul. Nomor kaduana nyabar-nyabar ka umat, ngareureuma ka umat cek basa Sundana mah, supaya umat bisa nandangan kasobaran dina nalika meunang cocoba ti Gusti Allah. Dina eta dina nu bieu di logat terakhir aya lapad ayatasalla geuningan mah. Ta ayatasalla teh di logatan supaya anut. Artina rasul oge kitu gitu. Rasul oge kitu. Jadi lamun teh mah urang ayeuna umatna dibere cocoba gering atawa naon, teteh supaya anut ka rasul bahwa ku dipasihan teu damangna teh yakin eta teh rek naikeun martabat darajat. Ngareureuma nyabar-nyabar ka umat. Tingali sarahna. Qaluhu wuqu'il aradil basyariyah ayallati tegasna anu
latu di anu tengah datangkeun ieu aradul basyariyah ila naksin kana kurang pimaratibihim dina pirang-pirang martabatna rusul al aliyati anu luhur kama taqaddama. Qauluhu ari dawan musannif tegasna lafaz jiadatun aya sababu jiadatin tegasna jadi sabab tambah-tambah kama seperti perkara layah panu teu samar ieu emak. Qauluhu li ajli ayatasalla aya li la'allahu eta buah-buah musannif tawahama nyipta salah musannif annahu kana saestuna musannif qala eta ngadawuhkeun musannif qablu dina samemeh itu wali ajli ayatasalla jiadatan kana lafaz jiadah Pa'atopa maka ngatapkeun musannif alaihi kana itu lafaz jiadah naon qauluhu dawuhan musannif naon dawuhan musannif lafaz la wali ajli ayatasalla wali ajli ayatasalla tegasna lafaz wali ajli ayatasalla wa yurifa jeung yen nganyahokeun saha al aqilu jalma nu berakal anna dunya kana saestuna dunya laisat eta lain ieu dunya darojajain eta lembur balesan lembur babales li ahbabihi kapirang-pirang kakasih Allah idlau kanat karena lamun bukti itu dunia darojajain eta lembur balesan amal li ahbabihi kapirang-pirang kakasih Allah lama asoba tah yakin moal kena hum kaitu rusul naon sayun hiji perkara min takad duri rotiha anu tetep tina pakewuhna itu dunia harti asal takadur kokotor. Jadi harti asal takadur kokotor ngan didinya dilogatan pakewuh non sababna sabab kokotor dunia eta matak makewuhkeun kana hate. Wa ala raisihim jeung ka gegedena itu rusul al-a'dhami anu agung sayyidina tegasna Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahla baitihi sareng ka ahli bait Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmaina tegasna sadayana lamun alihi mang keluarganya ngurung ka Bani Hasyim Bani Muthalib malah pimakomi doa mah walau asian artina kulo takiyin we sakur-sakur jalma nu takwa aya deui bahasa ahli bait mah eusina Siti Fatimah Ali Hasan sareng Husain wa qad tamat nyata geus sampurna naon al khamsuna 50 naonana akidatan akidahna bi adillatiha kalawan pirang-pirang dalilna itu akidah asyarifati anu mulia. Oh barang ku ayana Rasul kakenaan sifat aradul basariyah seperti nu tadi Rasul kakenaan ku teu damang Rasul heureut dina kahirupanana tah keur jalma anu sampurna na akal mah
eta teh bakal ngarti, bakal paham bahwa dunia teh lain tempat balasan amal gitu. Lain tempat sesenangan keur kakasih Allah, lain tempat balasan amal keur kakasih Allah. Naon sabab pangna dunia lain tempat balasan amal, lain tempat sesenangan pikeun kakasih Allah, pikeun para rasul atawa para wali. Sabab lamun teh mah dikira-kirakeun ieu dunia jadi tempat balasana para rasul, ieu dunia jadi tempat balasan amal para wali. Jadi umpamana teh wali sesenangan di dunia ieu, rasul sesenangan di dunia ieu. Umpamana rasul balaleunghar, rasul tara gering umpamana. Malah kan boro-boro rasul nu sanes afdalul makhlukin oge kan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina buktina mah eta teh seueur pisan cocobi ka anjeunna. Nah, jadi emang lamun teh mah ieu dunia tempat sesenangan, lamun teh mah ieu dunia tempat balasan amal, maka pasti para rasul eta teh moal kakeunaan ku sempit kahirupan. Para rasul moal keuna ku panyakit, moal keuna ku perkara nu matak ngamadaratkeun. Atuh kulantaran para rasul kakeunaan ku aradul basariyah saperti nu bieu, maka bukti ieu dunia teh lain tempat balasan amal. Tuluykeun sarahna eta. Al-Tamim tegasna pangagungna itu rusul. Wa qalu maka dawan musannif tegasna lapad ba'dal a'dham taukidun eta naukidan muatan au tafsirun atau mertelakeun. Qaluhu minal umur acan eta mah. Terus terakhir musannif ngadawuhkeun kieu mah wa qad tammat memeh eta wa ala alihi wa sahbihi. Jadi rahmat salam mugia ditetepkeun ka para rasul, kitu deui kanu janten pamimpin para rasul buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka ahli baitna sareng kasadayana. Tungtungna saur musannif wa qad tamat al khamsuna aqidah. Jadi geus tamat akidah anu 50 sarta nerangkeun hiji-hijina dalil. Jadi akidah uluhiyah mah jeung nabawiyah geus tamat. Tinggal hiji deui akidah. Taya minal umuril lati adillataha sam'iyah. Nah eta nya. Ayeuna rek dijelaskeun ayeuna. Walinadkura jeung karena ngelingan kuring laka ka anjeun sayan kana perkara mimma anu tetep tina perkara yajibuan wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana ma minal umuri bari tetep tina pirang-pirang perkara allati anu adillatuha anu ari pirang-pirang dalilna itu umur sam'iyatun eta bangsa anu kadenge. Fa'lam maka kudu apal anjeun annahu kana saestuna kalakuan yajibu eta wajib naon al imanu ngimankeun bi anna linabiyina kana saestuna eta tetep pika nabi urang sadaya haudon ari sallallahu alaihi wasallam haudon ari talaga. Ya nyamang ya. Pede. Nun fi'il mudhari
walinadkur fil mudhari tuduh kana mutakalimal goer kasupan kulam amar cek asal pokok teu meunang asal pokok teu meunang teu bilagoh eta teh kecuali lamun aya nuktah naon nuktahna di dieu li syiddatil i'tinai pikeun ngabangetkeun ngagumatikeun sehingga cek musannif teh seolah-olah kieu kuring perlu nyaritakeun deui kuring perlu nyaritakeun kana perkara anu wajib ditekadkeunana ngan eta perkara teh nu jadi dalilna kaasupkeun kana dalil sam'iyah gitu. Naon dalil sam'iyah teh perkara-perkara anu kadangu ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saur musannif fa'lam annahu yajibu al-imanu fa inna li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam haudan. Cek musannif kieu perlu dikanyahokeun ku urang sadaya bahwa urang sadaya teh wajib kudu ngimankeun bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngagaduhan haud, ngagaduhan talaga. Haud de talaga. Anu mana kana eta talaga bakal daratang sakabeh manusia engke dina poe kiamah salianti jalma-jalma anu migawe padoliman jeung jalma-jalma anu mengkol tina aturan-aturan Allah jeung jalma-jalma anu ngalakonan kana rupa-rupa pabid'ahan maka eta mah dicegah tina ngaleueut nginum cai ti eta talaga gitu. Nah haod atawa eta talaga teh kausar teh lain mah. Haod kausar gitu. Sok sanajan cai nama tina talaga kausar gitu. Malah cek sapalih ulama mamang setiap para nabi eta teh ngabogaan haod pikeun umatna masing-masing. Jadi Nabi Musa gaduh haod, Nabi Isa gaduh haod, sadayana gaduh haod. Ngan ari haodna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta leuwih gede jeung leuwih loba jalma anu datangna gitu. Jadi loba jalma anu datangna, loba jalma anu nginumna kana talaga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sing saha jalma anu nginum cai ti eta talaga, maka eta jalma moal haus salawasna. Moal ngalaman dahaga deui sarilana. Sarah qauluhu minal umuri allati adillatuha sam'iyah wa hiya jeung ari itu sam'iyah al-qismu eta bagian asalisu anu katilu minal pani tina pan li annau kana saestuna pan yasmulu eta ngurung ieu pan tauhidnya alal ilahiyati kana pirang-pirang kapangeranan wan nubuwati jeung pirang-pirang kanabian wasam'iyati jeung pirang-pirang anu kadangu wahia jeung ari sam'iyat allati eta anu la tasbutu anu henteu tumetep ieu allati illa bisam'i kajaba kalawan didangu. Qauluhu ari dawuhan nabi tegasna lapad bi anna dawuhan musannif tegasna lapad bi anna li nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudon dohiruhu eta ari dohirna ieu haud annahu eta saestuna haud haudun eta talaga wahidun anu sahiji. Wasohaha jeung nyohehkeun sa Al-Qurtubi annalahu kana saestuna eta tetep pikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudhaini ari dua talaga
isim inna nya. Wahtaro jeung milih hu kana itu annalahu saha As-Sanusi fi Syarhil Kubra nasarah kitab Al-Kubra. Wah tulipa jeung diihtilafkeun naon lapad hal naha likullin eta tetep pikeun saban-saban sahiji min sairil anbiya'i ti sasesana para nabi haudun ari aya talaga aula atawa henteu. Qala ngawaler sahabadum sapalih ulama waladi jeung ari kaol yata'ayanu anu narima tangtu ieu aladi anna haudahu kana saestuna talagana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitun eta anu tumetep wa haudu ghairihi jeung ari talaga salian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtamalun eta dipanteskeun. Panazzamu maka ngajajimkeun kuring bil awali kana anu awal wa tupawidu jeung masrah wa nupawidu jeung masrahkeun kuring goirahu kana lian itu awal ilallahi ka Gusti Allah taala bari malur Allah. Wal jahlu bener wal jahlu teh jeung ari teu nyaho bikonihi kana ayana itu haod ba'da sirati eta tetep dina sabada sirat aw qablahu atawa dina samemehna sirat la yaduru eta teu madarat itu jahlu taridu datang hu kana itu haod saha al khalaiqu pirang-pirang makhluk yaumal kiamati dina poe kiamah wa huwa jeung ari itu haod ghairul kausari eta lain talaga kausar alladzi anu huwa anu ari itu alladzi nahrun eta wahangan fil jannati di surga. Jadi kausar mah talaga di mana? Surga. Sok bareng. Jadi emang urang sadaya masalah teu nyaho kana masalah haod naha eta haod teh ayana sabada siratal mustaqim atawa samemeh sirat tah ku teu nyahona teh teu matak madarat gitu. Maksudna teu matak madarat teu matak nimbulkeun ruksakna patekadan gitu. Jadi dimaksud teu madarat teh teu matak nimbulkeun ruksakna patekadan. Naon sababna? Sabab nu dipredih mah nu diwajibkeunana mah nyaeta urang sadaya kudu ngimankeun bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dipaparinan haod ku Allah. Anu eta haod teh lain deui tina talaga Kausar. Da ari talaga Kausar mah ayana di jero surga. Itu mah. Qaluhu wal jahlu bikoni bada sirat ay li annal wajiba karena saestuna anu wajibna mah innama huwa eta pastina itu wajib i'tiqadu subutihi eta nekadkeun tetepna itu haod la annahu lain saestuna itu haod qabla sirat eta tetep dina samemeh sirat aw badahu atawa sabada sirat maka palaya duru teu madarat naon ikhla uddihni kosongna hate andalika tina itu la annahu qabla sirat aw ba'dahu. Qalu taridul khalaiq yaumal qiyamah ae ma tegasna perkara ada anu ngalianan ieu ma ahladulmi ka ahli padoliman
wajaigi jeung ahli nyimpang. Ahli nyimpang teh nu mengkol tina aturan-aturan Allah teh ya. Wal bidai jeung ahli bid'ah. Nah, tadi entos kan diterangkeun eta nya. Tah nu tilu golongan eta mah moal ngaleueut kana hawad. Wa dhahiru kalamihi annal umama ari dohirna dawuhan musannif annal umama eta saestuna pirang-pirang umat as-sabiqata anu ti heula taridu eta datang ieu umam hu kana itu hawad aidon deui wa huwa jeung ari itu dohiru kalamihi khilafu dohiril ahadisi eta nyulayaan dohirna pirang-pirang hadis. Qauluhu wa huwa ghairul kausar walakinil ma'u jeung tatapi ari caina mah caina talaga caina hawad yusobu eta dikocorkeun ieu ma'u pihi dina itu hawad min dalikal kausari tina itu talaga kausar. Wa mimma jeung eta tetep tina saware perkara yajibu anu wajib naon i'tiqadu nekadkeun ana itu mah. Annahu ari saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'u eta bakal nyafaatan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati dina poe kiamah fi pasril qada'i dina mutus hukuman mutuskeun hukuman hina takipu dina nalika ngaradeg saha annasu jalma-jalma wa yatamannauna jeung ngarep-ngarep ieu nas al insirofa kana arindit walau linnari jeung najan kana neraka. Yasfa'u nyafaatan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin siropihim dina arinditna itu enas minal mauqifi tina tempat cicing di mahsyar ngaranna mauqif minal mauqifi tina tempat cicing di mahsyar wa hadhihi syafa'atu jeung ari syafaat muhtasatun eta ditangtukeun bihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina sawarehna perkara anu wajib ditekadkeunana ku urang sadaya nyaeta bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh eta bakal nyafaatan dina poe kiamah dina masalah paslil qada mereskeun hukuman antara manusia iraha dina nalika manusia aya di tanah mauqif. Jadi sabada daratangna manusia ka para nabi ngan sakabeh para nabi pada ngadohirkeun sasadu mudina nado mah geuning bring sakabeh jalma teh bahwa cek eta para nabi kieu kuring teh lain ahli syafaat maka terakhir eta abrulan manusia termasuk urang kena teh dongkap ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah Kangjeng Rasul mah teu ngadohirkeun kana sasadu jeung teu ngadawuhkeun Kangjeng Rasul bahwa anjeunna lain ahli syafaat gitu. Maka ku ayana para nabi ngadohirkeun sasadu bari jeung ngucapkeun lastu laha bi ahlin kuring lain ahli kana syafaat bisa dipaham bahwa aya tilu kawajiban keur urang sadaya. Hiji kawajiban keur urang ya kudu nekadkeun bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh bener-bener bakal nyafaatan. Hiji tah. Dua, kudu nekadkeun bahwa syafaatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh ditarima ku Gusti Allah.
Nomor katilu, kudu nekadkeun bahwa syafaatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta leuwih ti heula tibatan syafaat anu sejenna. Maksud sejenna teh ti golongan para nabi jeung para malaikat. Jadi salian ti para nabi nu sejenna macan bisa mere syafaat, malaikat teu bisa mere syafaat, Kangjeng Nabi mah langkung ti payun maparin syafaat. Dina waktu sakabeh manusia aya di mauqif eta sadaya manusia teh pada ngarep-ngarep kana hayang arinit, hayang kaluar ti eta tempat, ti eta mauqif. Sok sanajan arinitna teh kana neraka. Ku pedah naon? Ku pedah teu kuat nandangan masakatna pakewuh di eta mauqif. Nya tuluy weh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyafaatan ka sakabeh manusia dina nalika budal ti mauqif. Anu ieu syafaat teh muhtasatun nyata ditangtukeun kanggo Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah isfa' lana, mudah-mudahan urang sadayana kengeng syafaat anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah syafaatna Kangjeng Nabi teh khusus paslil qada hungkul, khusus mereskeun hukuman antara manusia di mauqif eta hungkul lain. Aya deui syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salian ti eta. Mana buktina? Hiji, Kangjeng Nabi bakal nyapaatan ka sagolongan manusia anu asup ka surga kalawan tanpa hisaban. Dua, buktina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal nyapaatan ka jalma-jalma anu ngahak rek asup kana neraka jadi tetulus. Eta syafaat Nabi. Katilu, nyapaatanana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka jalma anu geus asup kana neraka jadi kaluar tina neraka. Eta di antara syafaat-syafaat anu bakal katarima ku umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanes paslil qada wungkul gitu. Qauluhu wa mimma yajibu i'tiqaduhu law qala lamun ngadawuh musannif wa annahu kana lapad wa annahu lakana tah yakin bukti kawal aula taleuh utama kama saperti perkara huwa nurima dohirun eta dohir. Qauluhu annahu yasfa'u yaumal qiyamah fi paslil qada ay fil qada'i tegasna dina ngahukuman al fasli anu mutus megatkeun, jadi mutuskeun hukuman gitu. Ay al fasili tegasna anu mutus bainan nasi antara manusia wa hadi syafaatu jeung ari syafaat hiya eta ari syafaat al musammatu eta nu dingaranan bis syafaati ku ngaran syafaat al kubra anu gede, sebut cuk urang mah syafaatul udma teh. Qauluhu hina yakifun nas ay ba'da faj'ihim dina sabada kagetna itu nas. Punten faj'i di dinya mah lain kaget, arti asal mah bener kaget faj'i teh. Punten salahnya, arti asal mah kaget tapi di dinya mah nyalindung. Aya ba'da faj'ihim tegasna dina sabada nyalindungna itu nas ilal anbiya'i ka para nabi kama fil hadis sahih. Fakulu wahidin maka saban-saban sahiji yubdi'u eta ngamimitian yubdi'u bada'a eta ngadohirkeun itu kulun udron kana sasadu wa yaqulu jeung ngucap itu kulun teh kulun nabi nya lastu laha bi ahlin kana lapad lastu lain kuring laha kana itu syafaat bi ahlin eta ahli nafsi
nafsi takdirna khiftu nafsi sieun kuring kana awak kuring nafsi sieun kuring kana awak kuring illa sayyidana kajaba Gusti urang sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala yabdiu maka henteu ngadohirkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udron kana sasadu wala yaqulu jeung teu ngucap Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika kana itu lastu laha bi ahlin ana ari kuring laha eta tetep kana itu syafaat bal yaqulu balik tangah dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad ana ari kuring laha kana itu syafaat ana ari kuring laha eta tetep kana itu syafaat summa yasjudu teras sujud Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy dina hanapeun aras kasujudi sholati saperti sujud dina salat payuqalu maka dicaritakeun lahu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irpa kudu nyengkatkeun anjeun saka kana mastaka anjeun waspa jeung pek nyapaatan anjeun tuspa'u disapaatan anjeun wa qauluhu wa hadis syafaatu muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam walahu jeung eta tetep kanggo Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatun ari pirang-pirang syafaat ukhra akharu anu sejen minha eta tetep tina sawarehna ieu syafaatun ari nyafaat syafaatuhu ari ka syafaatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duhuli jamaatil jannati dina asupna golongan al jannata ka surga bigori hisabin kalawan teu hisab wa minha jeung eta tetep tina saparihna itu syafaatuhu ari syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adami duhuli jamaatin dina henteu asupna golongan annaro kana neraka ba'das tihqaqihim dina sabada ngahakna itu jamaah lahu kana itu duhul wa minha jeung eta tetep tina saparehna itu syafaatuhu ari syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khuruji jamaatin dina kaluarna golongan minan nari tina neraka ba'da anastahiku tahaku dina sabadayan ngahak itu jamaah adama khurujihim kana henteu kaluarna itu jamaah minha tina itu nar wa minha jeung eta tetep tina saparihna itu syafaat ghairu dalika ari salian itu syafaatuhu fi duhuli jamaah ilaih wah tulipa jeung diihtilafkeun naon lapad haligorihi nah eta tetep pikeun salian Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatun ari syafaat awala atawa henteu wal haqu jeung ari kaul haq al awalu eta anu awal nu awal teh li ghairihi syafaah wa mimma jeung eta tetep tina sawareh perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana itu umma annal wuqu'a ari saestuna tumiba bil kabairi dina pirang-pirang dosa gede goiri mukfirin anu salian ti ngapirkeun la yujibu eta henteu netepkeun ieu wuku al kufra kana kufur wa tajibu jeung wajib naon atau botu tobat halan dina waktu harita minadan bi tina dosana walau sogiratan jeung najan dosa leutik alal mutamadi netepan kawal mutamad piha dina itu sogirah walatan takidu jeung teu narima batal naon atau botu tobat bi audihi ku sabab balikna deui jalma ila dzanbi kana dosa bal yajibu balik tawajib li hada dzanbi kana ieu dosa naon taubatun tobat jadi datun anu anyar tina sawarehna deui perkara anu wajib ditekadkeun ku urang salaku jalma mukallaf nyaeta kudu nekadkeun bahwa migawe dosa gede tapi dosa gedena anu salian ti kupur eta teh teu nerapkeun jadi kupur kecuali lamun eta si jalma ngahalalkeun gitu kana eta dosa lamun eta si jalma ngahalalkeun kana eta dosana maka misti eta mah dihukuman kufur
atuh kulantaran migawe dosa gede anu salianti kupur tenerapkeun kana jadi kupur, maka urang sadaya sama sakali teu meunang rek ngahukuman ka jalma anu iman anu ngalakonan dosa di hukuman kafir. Naon sababna pangna teu meunang di hukuman kafir? Sabab kongang ka Allah Ta'ala ngahampura kana sakabeh dosana eta jalma. Pokona asal salianti kupur. Ngan eta jalma anu ngalakonan dosa gede teh wajib kudu tobat. Iraha tobatna halan dina pada harita gitu, langsung. Sanajan tina dosa leutik. Ieu teh nurutkeun kaul mu'tamad. Tobatna ge bari kudu cumpon syarat tobat anu 3. Mana syarat tobatna teh? Hiji, tobatna ulah waka kaburu lok bangkong. Rede, syarat tobat kahiji tobatna ulah kaburu lok bangkong. Lok bangkong teh sakarat, nggak kaburu dicabut nyawa, waktu dicabut nyawa. 2, tobatna ulah kaburu keluar matahari ti belah kulon. Sabab lamun kaburu keluar matahari ti belah kulon mah maka geus ditutup lawang tobatna. Katilu, kudu menta dihalalkeun lamun dosa anu ta'aluk jeung papada manusia. Menta dihalalkeun teh saperti mulangkeun deui kana barang anu didolimna atawa ku cara menta dilubarkeun seperti umpamana dosa ngomongkeun, dosa mitnah batur. Maka eta menta dilubarkeun, bari diomongkeun. Kamari teh abdi ngomongkeun anjeun kieu nyuhunkeun hampura. Lamun maling gasab umpamana maka pulangkeun deui barang nu dipalingna. Terakhir tina ieu pembahasan teu batal tobat ku sabab anyar-anyar deui migawe dosa. Umpamana geus tobat balik deui kana dosa eta, geus tobat balik deui kana dosa eta. Eta teh teu matak batal tobat anu pertamana gitu. Kudu kumaha atuh migawe dosa tobat deui, migawe dosa tobat deui, tuluy we kitu. Tingali sarahna. Wa tajibu at-taubat. Hiya ari itu tobat lugotan cek lugot ar-ruju'u eta balik deui. Min taba dicutat tina lapad taba ida roja'a di mana-mana balik jalma. Wa syar'an jeung ari tobat cek sara ibaratun eta hiji rekenan atau hiji bahasa. Anil ikla'i tina nyabut minadanbi tina dosa wan nadami jeung nalangsa wal ajmi jeung ngajam ala alla yauda kana yen moal balik deui jalma ila misli danbi kana pantarna dosa alladzi anu waqa'a anu geus migawe terjadi tumiba waqa'a anu geus migawe alladzi pihi dina itu mislu wan nadamu jeung ari nalangsa a'dhamu hadhil umuri eta panggede-gedena ieu pirang-pirang perkara asala sati anu 3 walidalika jeung kulantaran itu a'dham waroda datang naon lapad an-nadamu ari nalangsa taubatun eta ngaran tobat. Yustaratu disyaratkeun wa yustaratu jeung disyaratkeun lisi hatiha pikeun sahna tobat naon surutun pirang-pirang syarat ahaduha ari kahijina itu surut ala yablugho eta yen ulah waka tepi jalma al gorgorota kana sakarat atawa lok bangkong teh ae halatan naj'i tegasna dina tingkah dicabut nyawa. Wa hadhihi syartu jeung ari syarat amun eta umum pihakil kafiri dina hakna jalma kafir wal mukmini jeung jalma mukmin al asi anu berdosa. Wakila jeung dicaritakeun naon khosun eta mah tangtu bil kafiri ka jalma kafir. Wasaniha jeung ari kaduana itu surut alla tatlu'a eta yen ulah kaburu bijil naon asamsu panon poe min magribiha
di tempat surupna itu samsu. Li annahu karena saestuna kalakuan yukpalu ditutup dikunci yukpalu dikunci naon babu taubati panto tobat hina idin dina nalikana itu tulu kana toyata kana tatlu'a masdarna tulu wa yusma'u jeung didangu lahu karena itu tulu saha dawiyun jalma anu ngaguruh anu sora ngaguruh walidalika jeung kulantaran itu yukpalu qala ngadawuh sa Laqani Imam Laqani al-haqu ari anu hak anamin yaumi tulu'i syamsi saestuna eta tetep tina poenan bijilna panon poe min magribiha tina tempat surupna itu samsu ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah la tuqbalu eta henteu ditarima naon taubatu ahadin tobatna hiji jalma kama fi hadisi Ibnu Umar. Tilu jajar kahanap wasali suha ari katiluna itu surut al istihlalu eta nyupri halal in ta'ala ko lamun cumantel naon adan budosa bi adamiin ka bangsa Adam imma birodi madlamatihi bohnaha ngabalikeun padolimanana jalma ilaihi kaitu mustahak au ibroihi atawa ngalubarkeunana itu mustahak minha tina itu madlamatihi wa mahaluhu jeung ari tempatna itu istihlal pil gibati eta tetep dina ngupat gibah ida balagot di mana-mana tepi itu gibah hu ka jalma wa ila jeung lamun henteu itu balagot pala tah henteu itu istihlal li alla yudi karena henteu milaraan jalma hu ka itu goer adamil bulug anu henteu nepi marotaini kalawan dua balikan wahina idin jeung dina nalikana itu adamul bulug henteu nepi payakpi maka cukup naon al istighfaru jalma lahu kana itu danbun walau balagot jeung najan tepi itu gibah hu ka mustahak ba'da dalika dina sabadana itu istighfar kama qala sin mim. Teras kana halaman 81 walau sogiratan dijaran ka hiji sawaun sarua bae kana bukti naon andad mudosana kabiratan eta dosa gede au sogiratan atau dosa leutik wadobitul ula jeung ari palenggeran anu kahiji teh dosa gede danbun eta dosa yasihu anu sah naon waspuhu nyipatanana itu danbun nyipatan itu kulu danbin bil udmi ku gede alal itlaki netepan kana mutlak walidalika jeung kulantaran itu yasihu waspuhu walidalika jeung eta tetep karena itu yasihu waspuhu amaratun ari pirang-pirang ciri minha eta tetep tina sawarehna ieu amarat ijabul haddi ari ngamistikeun ayana had wal iadi jeung ngancam alaihi kana itu danbun bil kana itu danbun kabir bil azabi kalawan siksaan wa wasfu fa'ilihi jeung nyipatan anu migawena itu danbun kabir bil piski ku pasek nason kalawan nas wala nihi jeung ngalaknatna itu fa'il wa kullu ma jeung ari sakur perkara haraja nu kaluar ieu ma andobitil kabirah tina palanggeran dosa gede bahwa maka itu kullu ma sogiratun eta dosa leutik wa ulima jeung dikanyahokeun min dalika tina itu kullu ma naon anadunuba saestuna pirang-pirang dosa kismani eta kabagi dua
kabairu tegasna dosa pirang-pirang dosa gede, wasogoiru jeung pirang-pirang dosa leutik. Wadahabat jeung milih saha al khawariju kaum khawarij ila annaha kana saestuna itu dunub kuluha tegasna sakabehna dunub kabairu eta pirang-pirang dosa gede. Tadi dahabat teh milihnya atau berpendapat. Wal murji'atu jeung milih kaum murji'ah ila annaha kana saestuna itu dunub kuluha tegasna sakabehna dunub sogo iru eta pirang-pirang dosa leutik. Alal mu'tamad qauluhu alal mu'tamad ae as-sagirati tegasna dosa leutik. Wa qala sahabaduhum sapalih ulama tajibu wajib naon at-taubatu tobat halan dina pada harita minal kabirati tina dosa gede duna sagirati henteu tina dosa leutik litak piriha karena ngiparatanana itu sagiroh karena dikiparatan itu sagiroh bil wudu'i kalawan wudu wa nahwihi jeung saumpamana wudu. Segitulah wallahu a'lam.